Gulung reungit apa di gulung reungit? Gulung reungit. Purulat purulit wae tadi budak ti aya naon urang ja budak ti tadi purulat purulit wae ya. Aduh. Purulat purulit wae. Aya naon? Reungit. Reungit apa reungit? Ningali naon? Ada di kebun awi teh. Ningali naon? Ada di kebun awi. Oh, adatna di kebun awi. Oh. Lamun lampu ieu lamun caang ya. Kebun awi tapi ka sini gara kebun awi. Sugan ayeuna Eta kabel anu pegat. anu pegat. Purulat purulit wah itu tadi itu bareng datang budak ieu duh. Aya naon juga na teh. Saya ka dia waduh. Sieun tah. Sieun. 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 Nah, atuh sieun aya naon? Pocong. Hah? Pocong. Datang. Pocong. Datang. Datang. Oh. Moal tuh kedeng dege balik lah mana naon ieu. Mana pantas satu purulat purulit wae teh tadi. Geus jiga nu hayang balik pura-pura garatul, pura-pura digulungit sagala. Ngomong waktu ti tadi atuh din ah. Balik kan deui. Ngomong waktu ti tadi, urang meureun diajak balik tadi teh. Slow we nya, sagedengnya. Eta lamun kajian mana naon? Naon? Itu. Oh moal. Sok pura. Tadi mau sakit deui pada nanti jak ka dia ieu saeutik. Sok ngalihkeun pembicaraan, sok kana pawinian sagala. Lah pada tadi teh temani ka dia pada nanti. Tadi mau kalba pada nanti tadi teh. Pan eta sakitu ge mahi. Lamun ka dia pan lamun ka dia mun ka. Nya. Mun ka kaparean kabeh nu di ditu ge. Nya. Sok itu kursi nu itu entos dibereskeun. Kedap deui urang pulang bae tuh.